Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfidlahu ma zanaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, amma ba'du. Anu kusim kuring dipi hormat kula warga Jember, calon panganten istri di dieu nyata Neng Luna Nur Anissa Zakiyah SPD MPD, putri Kakasih Ibu Cucu Hartini SPD MPD, putra Bapak Dr. Andes Kosasih Ajid, nepangkeun ibu bapak sadayana simkuring Ibu Nur Aini linggih ti Cikijing. Dina danget ayeuna mancen tugas salaku juru duum nyaeta Kurestu Singgih Make Up Wedding Gallery anu insyaallah simkuring bade nyandak mangrupi acara. Bismillah nu jadi catur wiwit lampah disarangan ku Rahman Rahimna Allah, mung Allah pusirna jaladi asih puncakna sagara nikmat. Puji syukur ka yang agung pangeran numur beng alam Allah subhanahu wa ta'ala ku alatan ridona qadarullah. Dina dinten ayeuna Jumat kaping 25 Oktober tahun 2024 urang sadaya tiasa riung mung pulung patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah. Atuh mudah-mudahan riung mung pulungna urang sadayana dijaga diriksa ku Allah, kenging hidayah magfirah oge inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ayeuna bade dikawitan kana acara ngaras kali siraman anu bade dipandu ku simkuring Ibu Nur Aini, kakak sepuhan sadayana teu kenging wakal lungsur ti patempatan urang nyakseni ieu acara ngaras kali siraman. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras kali siraman calon panganten istri anu jenenganana Neng Luna Nur Anissa Zakiyah SPD MPD, putri Kakasih Ibu Cucu Hartini SPD MPD kalih Bapak Dr. Andes Kosasih Ajid. Dina danget ayeuna dinten Jumat kaping 25 Oktober tahun 2024 dikawitan. Paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih dina prak-prakanana simkuring kirang sapagodo sina manah sadayana maklum ciri sabumi cara sadesa sok keukeuh wae aya bentenna. Di dieu aya kekembangan, aya sinjang, aya lilin. Paralun anu kasuhun sanes bade musyrik ka Allah subhanahu wa ta'ala nanging ieu ngajalankeun tali paranti adat Sunda. Ieu acara ngaras kali siraman henteu aya dina aturan ajaran agama Islam bahwasana anu bade ngalumangsungkeun akad pertikahan kedah ngagelar heura acara ngaras kali siraman. Ieu acara henteu sunnat-sunnatna acan sok sanaos kitu insyaallah ieu acara ngaras kali siraman moal matak ngarempak kana aturan ajaran agama Islam. Urang ambil saena, urang ambil hikmahna. Ieu Neng Luna anu bade ngagayuh rumah tangga anjeunna sejak bade bebersih ati nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan ka ibu kalih ramana. Ridallah fi ridol walidain, suhtullahi fi suhtul walidain. Ridona Allah gumantung kana ridona ibu sareng bapa, benduna Allah gumantung kana benduna ibu sareng bapa. Dedeh teuing putra ibu puputon soca kalbu kadieu gelis tong tebi rek dirung-rung ku kang asih indungan dharma ngakandung katitipan kuno agung hidup teh amanat Gusti indung mah ukur mupusti Bapak mah anu ngayuga
anu ngaping berang peting numi asih tanpa pamrih mikanya tanwanganan. Sada ajan ibu ramana calik sim kuring nyumanggakeun karakana Neng Luna kalih ibu bapakna ti calon panganten pamegenat supados tiasa linggih di kursi palih payun mangga. Sakali di karakana Neng Luna kalih ibu ramana ti panganten pameget supados tiasa linggih di kursi anu tos disayogikeun. Mangga ibu bapakna calik mangga lungsur calik ibu. Mangga ibu na calik apa na calik Neng Luna gelis bager anaking mangga dihaturanan calik bager sambil ngantos raka hidup kali ibu ramati panganten pameget urang guar urang hartoskeun naon odi sebat ngaras kali siraman bager ngaras ngawasuh rasa ngaji diri buktos bakti anu janten putri kanu janten ibu sareng bapak margi birul walidain sae kanu janten ibu sareng bapak eta mangrupakeun parentah Allah anu kadua anu kahiji Allah marentahkeun ka urang supaya urang kudu taat ka Allah kalayan teu ngamusyrikeunana anu kadua urang kudu hade kudu sae kudu bakti kanu janten ibu sareng bapak. Diriwayatkan dina Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-24 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wahfid lahuma zanaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Neng sing tiasanya dedeh kana janten ibu sareng bapa doakeun ku hidup sangkan dipika dedeh dipika asih ku Allah sapertos aranjeunna mika dedeh mika asih ka urang. Luyu jeung hadis riwayat Abdailani bager lamun Neng Luna nya dedeh kanu janten ibu sareng bapa niscaya anak katurunan Neng oge bakal nyaah bakal dedeh ka hidup. Aya sababaraha rupi hikmah anu ku Allah diriwayatkeun dina Al-Qur'an. Di antawisna hikmah anu kahiji pami Neng Luna nyaah dedeh kanu janten ibu sareng bapa ibu sareng bapa teh mangrupakeun lawang pantos surga anu pangtengahna. Pami Neng nyaah dedeh kanu janten ibu sareng bapa Neng berhak ngalebetan lawang pantos surga jalan ngabulungbung anu pangtengahna. Lajeng hikmahna anu kadua pami Neng nyaah dedeh kanu janten ibu sareng bapa Neng bakal kenging karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun dina hadis Tirmizi ridallahi fi ridal walidain suhtullahi fi suhtul walidain. Ridona Allah gumantung kana ridona ibu sareng bapa, benduna Allah gumantung kana benduna ibu sareng bapa. Tah eta anu disebat ngaras bager. Ngaras oge tiasa dihartoskeun nyaeta ngararasakeun kanyaah nu jadi indung, ngararasakeun kanyaah nu jadi bapa, ti kawit hidup dikandung dibabarkeun diasuh sareng sanes kantena. Ayeuna tos dugi kana waktosna. Ibu kalih rama sejak bade jajab hidup anu dipikat cinta anu dipikat dedeh nyata anu bade ngalih alam lalanjangan tina alam lalanjangan ka alam ngambas sagara rumah tangga. Dina ngaras aya sababaraha rupiah anu insyaallah bade dipedar. Di antawisna anu kahijina nyaeta ngecageun aisan, anu hartosna aisan panungtungan tino janten mamah kanu janten putrina. Lajeng deui engke Neng kedalisan cumarios nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan ka mamah kalih ka bapa. Lajeng anu katiluna Neng ngumbah dampal sampean mamah kalih bapa. Insyaallah ieu moal matak ngarempak kana aturan ajaran agama Islam urang ambil saena pamih henteu aya acara ngaras kali siraman Neng moal nyabet ngahajakeun ngumbah dampal sampean mamah sareng bapa. Mugi aya keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala kangge lumangsungna acara dugikeun ka enjing akad pertikahan. Lajeng naon anu disebat siraman ibu bapak sadayana syariatna urang nyiraman ku cai hakikatna urang nyiraman ku pangdoa. Pamudah-mudahan ieu calon panganten anu anjeunna bade ngagayuh rumah tangga sing dijaga diriksa ku Allah dijantenkeun rumah tanggina anu sakinah mawaddah warahmah rumah tanggina anu pinuh ku kabagjaan kasalamatan salamet dunya roh akhirat. Ibu bapak sepuh tini sepuh hormataneun sim kuring
Dina wangkit ayeuna ibu kali heramana neng luna bade ngecageun aisan. Tawis limaran tenate parantos rengseng ngatik ngadidik, ngaping ngajaring tikawit dikandung dibabarkeun diasuh sareng sanes kantena. Ayeuna tos dugi kana waktosna ibu ramana sejak bade jajab putri anu dipika cintana nyata anu bade ngalih alam tina alam lalanjangan ka alam ngambas segara rumah tangga. Ibu bapak sim kuring bade tumaros ka ibu kalih ka bapak. Ibu ridho neng luna ditikahkeun ka jajaka pilihan hatena. Bapak ridho pamudah-mudahan picarogieun neng luna teh lalaki anu sajati, lalaki anu tanggung jawab, anu senantiasa nyanda kabingahan kabagjaan dunia parat dugikeun ka lawang syurgana Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna dilumangsungkeun acara ngaras kali siraman tanggeng waler bapa ka neng dunia rauh akhiratna lungsur kanu janten picarogieunana. Diawitanku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ku neng geura dipasihkeun lilina kanu janten rama bager. Cepenganku apa? Lajeng dihurungkeun diawitanku bismillahirrahmanirrahim. Mangga ku apa geura dihurungkeun eta lilin. Diawitanku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salami ieu bapaknya angan kupang dua ku kanya kadeudeung ti bapak kanu janten putri bapak. Dina danget ayeuna tanggeng waler bapa dunia rauh akhirat lungsur kanu janten picarogieun neng luna. Diawitanku bismillah geura pareuman deui lilin bapak. Salami ieu bapaknya angan kupang doa ku kanyaah ka dedeuh bapa. Dina danget ayeuna tanggeng waler bapa dunia rauh akhirat lungsur kanu janten picarogieunana. Diawitanku bismillah mangga ku ibu geura dilungsurkeun eta aisanana geura diecageun geura dibuka sinjangna ku mama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beral geulis bager anaking. Hidup sing bisa lempang ku sorangan. Geus waktuna ayeuna hidup sing bisa mulang tarima kanu janten mama sareng bapak bager. Mugia hidup sing dijantenkeun murang kalih anu soleha, anu senantiasa nyaah dedeuh kanu janten ibu sareng bapak bager. Mangga nengna calik mayun ka palih ditu geulis bager anaking. Mangga nengna calik palih dia geulis. Di dia ayat 7 lapis sinjang neng luna bager anaking. Urang guar urang hartoskeun ieu ngandung hartos pikeun nyarangan kahirupan hidup kapayuna. Diawitanku bismillahirrahmanirrahim geura dibuka lambaran sinjang anu kahiji simpen dina pangkonan hidup bager. Ieu ngandung hartos bager. Hidup rumah tangga teh kedah ngagaduhan niat anu suci. Yen hidup rumah tangga teh bade ibadah ka Allah. Ibadah anu pang panjangna ibadah anu pang seueur godaan sareng ujian kasabaranna nyaeta ibadah nikah bager. Kahade hidup sing tiasa sumrah diri ikhlas mayunin kahirupan dina rumah tangga. Pamudah-mudahan hidup sing janten murang kali kalayan istri anu solehah. Geura dibuka lambaran sinjang anu kadua ieu ngandung hartos bager anaking. Tikawit enjing hidup tos aya nu nanggeng waler nyatana caroge hidup teh. Ridona Allah aya dina ridona caroge hidup bager. Kahade hidup sing tiasa ngaula baktos kanu janten caroge insyaallah hidup bakal pinanggih jeung kabagjaan salamet di dunia rauh di akhirat. Geura dibuka lambaran sinjang anu katilu ieu ngandung hartos bager anaking. Urang didaroakeun diriung-riung ku kasepuhan ku kulawarga urang sadaya timung 3 kali bager. Di antawisna anu kahijina waktos urang gurudag medah ke alam dunia. Urang dirawu, dipangku, dipika cinta, dipika asih. Diriung-riung ku sadayana didaroakeun mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleha. Lajeng anu kadua nadi nengnya eta ayeuna teh neng bade ngambah sagara rumah tangga. Neng didaroakeun di ku sadayana mudah-mudahan hidup sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Lajeng anu katiluna nyatana dina maot teh bager. Waktos urang mulih ka rahmatullah urang didaroakeun deui ku sadayana. Dipangaraoskeun deui ku sadayana, didoakeun mudah-mudahan urang sing tiasa husnul khotimah. Tah eta nu katilu teh bager. Lajeng dibuka lambaran sinjang anu kaopat ieu ngandung hartos bager anaking. Allah nyiptakeun langit jeung bumi. Aya halodo, aya hujan, aya siang, aya wengi, aya istri, aya pameget. Qadarullah eta picarogeun hidup dijodohkeun ku Allah ka hidup eta teh anu pangsaena pikeun hidup bager. Kahade hidup sing tiasa syukuran tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Geura dibuka lambaran sinjang anu kalima ieu ngandung hartos mangrupikeun rukun Islam. Nyatana sahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji.
kahade ieu sing janten pondasi anu kiat kanggo hidup mayunan biduk rumah tangga kapayuna, hidup disakolakeun di kangaos ku mamah kalih ku bapa, ku hoyong-hoyongna ngagaduhan murang kalih anu soleha anu senantiasa ngadoakeun ka aranjeunna. Geura dibuka lambaran sinjang anu kagenep ieu ngandung hartos mangrupikeun rukun iman, kahade ieu ge sing janten pondasi anu kiat kanggo hidup mayunan biduk rumah tangga, sabab harta anu panghadena nyaeta ngagaduhan murang kalih anu solehah, perhiasan anu pangsaeun anu aya di alam dunia nyatana istri anu solehah. Geura dibuka lambaran sinjang anu katujuh ieu ngandung hartos bager anaking, urang hirup di alam dunia teh ngan ukur disarangan ku dinten anu tujuh, nyatana Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Sinareng, Ahad. Kahade hidup sing tiasa ngagunakeun ieu waktu sasaena kangge ibadah ka Allah. Urang hirup gumelendang di alam dunia teh moalilah bager. Mudah-mudahan hidup sing tiasa ngajalankeun ieu waktu ku pinuhna kataatan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Cekapan bager mangga neng namayun tengah-tengah mamah kalih apa? Mangga sound sistemna. Cepengan panangan mamah sareng apa bager? Cepengan ku hidup. Bari diteuteub perarai mamah kalih bapa ku hidup teu kenging tungkul geulis bager anak. Tetep ku hidup bager. Dina danget ayeuna neng luna geulis bager anak. Hidup bade ngalengkah leuwih jauh dina ngambas sagara rumah tangga. Hidup sing percaya kalian yakin bager. Allah Subhanahu wa taala moal ngahampura ka hidup lamun hidup teu leuwih ti heula meunang pangampura ti mamah kalih ti bapa. Hidup sing percaya kalian yakin bager yen doa mamah doa bapa nembus langit katujuh aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Neng lunah geulis bager anaki. Hidup teh pupunden ati bebelahan nyawa anu kacida dipika cinta dipika asih dipika dedeh dipikanya aku ibu ramah hidup. Ibu hidup anu ngakandung hidup salapan bulan lilana aya dina kaayaan ripuh leles lungseh sagala loba nu karasa. Nyoreang mangsa ka tukang nyaeta kaping 21 April tahun 1886 hidup gurudag medal ke alam dunia baget. Dirawu dipangku dipika cinta dipika asih dinangna neng nelir nang endog beberemna. Ibu hidup anu ngalahirkeun hidup ke alam dunia sakitu guyang ku getih tapi estuning anjeunna teu narasula bager. Estuning anjeunna bagja pisan da bakal gaduh jimat nyatana hidup teh bager anaki. Nah hidup tos tiasa mulangkeun ci susu indung ku jalan kumaha bager. Da geuning mamah sareng bapa mah teu ngaharepkeun naon ti hidup bager. Mamah sareng bapa mu ngaharepkeun ka hade hidup sing janten murang kalih anu salehah. Doakeun sareng-sarengna tepan salat anu 5 waktu bager. Doa ieu khusus pikeun mama. Allahumma arham ummi kama rahimati saghira. Allahumma asid ummi kama as'adatni kabira. Allahumma taqabbal min ummi a'malaha saghiraha wa kabiraha. Allahumma az'al ummi minal ladzina la khaufun alaihim wa lahum yazanun wa akrimna bil firdausil a'la minal jannati ya karim. Ya Allah, mika dedeh ibu abdi sapertos anjeunna mika dedeh ka abdi di waktos abdi alit. Bingahkeun ibu abdi sapertos anjeunna ngabingahkeun ka abdi di waktos abdi alit. Tebihkeun tina rasa sedih sareng tina rasa khawatir ya Rabb. Mudah-mudahan Allah nempatkan ibu rahmah abdi di tempat anu pangsaeunang kejaga di yaumil kiamah nyatana di surga firdaus. Geulis bager anaki. Payunun hidup aya mamah kalih aya bapa bager. Waktu hidup gurudag medah ke alam dunia guru jantan bapa dirawu dipangku. Enggal diacuhkan, enggal diadanan, enggal dikomatan bager. Sok sieun budakna katirisan, sok sieun budakna kaburu kaharewasan ku setan. Tah eta kanyaah ka dedeh bapa ka hidup bager anaki. Nah hidup salami ieu tos tiasa mulangkeun ka dedeh ka asih ka bapa ku jalan kumaha bager. Doakeun ku hidup mudah-mudahan mama sareng bapa sing neras sehat panjang yuswa. Sangkan teras ngadoakeun hidup anu lumangsungna rumah tangga. Hidup moal ludeng lempang dina ngambas sagara rumah tangga tanpa diserengan ku doa ti mamah kalih ti bapa. Nu geulis bager anaki. Satu acan hidup ngumbah dampal sampean mamah kalih bapa. Hidup kedalisan cumarios heula ka mamah kalih ka bapa bager. Mangga ayeuna neng cumarios kedalisan ka mamah kalih ka bapa. Nyuhunkeun doa ti aranjeunna. Bismillahirrahmanirrahim.
kaping 26 Oktober 2024 dinten nu paling bahagia pikeun hirup ana apa saatosna kirang langkung 28 tahun apa ngaageungkeun ana mikanya ana kusapinuh hate ngatik ngadidik ana kujerih payah anu luar biasa ana moal sanggup ngabales tur ngaganti sadayana. Mama 9 bulan mama mengandung ana nepi ka ana ageung nyawa pikeun ngalahirkeun ana ngasih ana ngajagerkeun ana cumarios sareng mikanya ana pamah teu pernah ngeluh sedikit oge sampai dinten ayeuna dinten anu sadaya rasa campura jadi hiji rasa sedih jadi haru sareng rasa bahagia dinten ieu di umur 28 tahun janten awal perjalanan hirup ana pikeun ngabah sagara rumah tangga sareng jajaka pilihan hate ana doakeun supados kapayuna janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah khusus pikeun raka ana doakeun ana supaya janten istri anu solehah pikeun caroge ana mugi janten mamah anu bijaksana pikeun murang kalih ana kapayuna amin ana nyaah ka mamah sareng ka apa sareng kaluar wagi sadaya apa mama widian ana bade ngabasuh sampean mamah sareng apa rumaos tika pungkur mung masihan wae kageuleuh ka mamah nyusahkeun wae apa sareng hante hate ana doakeun ana mugi ana menjadi sareng aopa mugi menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Nugelis putri mama pagar anaki dihampur aku mama dihaluhur sausap rambut dihanap saibas dampal beral gelis hidup sing pinanggi jeung kabagjaan selamat dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis putri bapak dihapura ku bapak barangkali didoakeun mugia hidup sing panjang jodohna sing dijauhkeun tina balaina dicagetkeun milik rezekina diparingan katurunan anu saleh salehah amin ya rabbal alamin. Mangga neng nangageser kapalih dia gelis urang kumbah dampal sampean mamah ku hidang simpen heula dina pangkonan hidup dampal mamahna dua nana bager diangkat dua nana cobi neng pencetan heula bari diurutan ku hidup bager bari ngemut-ngemut salami ieu hidup tos sabaraha kali wani nyantakan nu jadi indung gelis waktos mamah ngalahirkeun hidup ka alam dunia duka sakumaha getih anu ngabayabah duka sakumaha kesang anu ngucur duka sakumaha urat anu pegat bager nyatana indung maleuwih nyeri lamun disantak kuno jadi anakna
2 tahun hidup montel dina pinarep mama. 4 tahun hidup masihan gegeleh kanu janten mama. Dugikeun kadanget ayeuna hidup teu acan tiasa mulang tarima kanu janten mama bager. Ieu pisurgaan hidup teh bager. Ku taatna hidup kanu janten mama hidup bakal pinanggih jeung kabagjaan salamet di dunia rauh di akhirat. Mangga geura dikumbah ku neng dampal mamahna bager, ditobatan ku istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diangkat caina, simpen kapal dia bager. Dikumbah ku cai kembang mahlati kali ku cai kembang mawar. Pidawuh Nabi bager. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga aya dina dampal sampean ibu. Saur Allah, anishkurli wali walidayki layal masir. Cirining hidup syukuran ke Allah, hidup tiasa syukuran kanu jantan mama anu parantos ngakandung hidup tiasa syukuran kanu jantan bapa anu parantos ngayuga ngadidik ngabiayaan hidup bager anaking. Mugia hidup salalawasna aya dina ginanjar kawilujengan. Cekapan bager mangga ku hidup geura dielap dampal mamahna, salajengna kitu geura disengitan ku hidup geulis anaking. Hidup sing tiasa nyengitan kulawarga ku akhlak hidup anu sae bager. Wirangna hidup sepuh ge kacandak wirang, mugia hidup sing tiasa ngajaga harkat derajat martabat nu janten ibu ramah hidup. Mangga ku neng disengitan dampal mamahna geulis bager anaking. Hidup mudah-mudahan sing tiasa ngajaga ngariksa nama baik mamah sarang apa, mugia hidup ngajalankeun rumah tangga kapayuna sing janten mamah anu bijaksana pikeun marurang kali hidup kapayuna. Allahumma aghfirli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani sogiro. Simpen di kadieu dampal mamahna. Mangga nengna sumujud sungkem dina pangkonan mamah bager. Bari nyebat ampun geulis bager anaking. Ampun mama, ampun. Hapunten abdi hapunten. Ti luhur sausap rambut di handap saibas dampah. Ieu abdi anu kantos ngaheurinan rahim mama. Mama anu kantos karepotan. Nyanggigir lain angkarak salah dicandak berat di kantun piraku. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayki layal masir. Mama, ya abdi anu purah ngabarubahkeun cipinarep mama dihisap ku abdi dugi ka hapa. Ya abdi anu purah ngukuntit nambi ka pusing ti kawit ali dugi ka wanci kiwari. Mun siang alim paanggang nogel montel dina cangkeng, mun wengi teu ari jempling. Mama, ya abdi anu sok ceurik ngajerit mapeskeun jemplengna peuting ku mamah abdi dirahu, ku mamah abdi dipangku. Deudeuh teuing nu geulis putri mamah bager anaking. Sok sanaos pangampura sareng doaku hidup teu dipenta. Mamah salalawasna bakal ngadoakeun ka hidup bager. Brageulis anaking hidup sing tiasa ngalengkah dina ridho mamah jeung bapa, insyaallah hidup bakal pinanggih jeung kabagjaan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Disun panangan mamahna ku hidup bager. Lajeng dirangkul ku neng, harewaskeun kana cepilna, dipeluk mamahna bager. Harewaskeun kana cepilna hidup nyuhunkeun doa ti anjeunna bager. Doa ti nu janten sepuh mah mustajab teu aya hahalangna nembus langit ka-7 aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala bager. Brageulis mudah-mudahan hidup sing tiasa ngojayan cita-cita dina dasar niat anu hade dibarung ku takwa ka Allah azza wa jalla. Barakallahu laka wa baraka alaika wa zamma bainakum bi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sun ku neng taar mamahna geulis. Sun taar mamahna, sun pipi kiri, sun pipi kanan bager. Mangga sun taar mamahna geulis ditahan. Mangga mamahna sun taar nengna, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Raoskeun kumaha panangkeupna kanya akan deudeuh tinu janten mamah kanggo hidup bager. Nengna ngageser ka palih ditu geura pendakan heula apa. Mangga ku hidup geura dikumbah heula dampal sampean apa bager. Ditobatan ku istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Geulis ieu hiji sikil anu kacapean ku hidup salami ieu bager. Anjeunna dug hulu pet nyawa, ikhtiar milari milik rezeki anu halal pikeun minuhan kebutuhan hidup bager. Anjeunna ridho kapanasan,
ridho kahujanan, ridho kapoekan, ikhtiar milari milik rezeki kanggo hidup bager. Mugia hidup sing tiasa mulangkeun kadedekanya ka Bapa, nyatana ku ahlak hidup anu sae, hidup sing janten murang kalih anu soleha. Cekapan bager mangga ku hidup geura dielap dampal apana geulis bager anak king. Ngemutan kanggo urang sadaya ye neng luna nyalikan 7 sinjang, waktos urang gurudag medal ke alam dunia urang teh dibedong ku sinjang, tos waktosna urang mulih ka rahmatullah urang teh bakal dirurub ku sinjang. Mudah-mudahan urang sadayana mulih ka rahmatullah aya dina husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ku neng geura disengitan geulis bager anak king, hidup sing tiasa nyangitan kulawarga, nyatana ku ahlak hidup anu sae. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minal muhlisin, Rabbi habli duriyatan thayyibah, innahu samiul du'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Disimpen di ka bawah dampal apana bager, lajeng neng sumujud sungkem dina pangkonan Bapa, bari kretegeun dina manah yen hidup bade nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Ampun Bapa, ampun. Hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut di handap saibas dampal. Rumaos salabi ieu abdi mung tiasa nyusahkeun bae ka Bapa. Abdi teu acan tiasa mulang tarima ka Bapa. Mugia Bapa nerah sehat panjang yuswa. Doakeun abdi anu bade gagayuh rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangga abdi sing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Doakeun abdi Bapa dina danget ayeuna mundut doa karidoan kaikhlasan ti Bapa. Mugia Bapa luntur manah meninggali kanggo ngahapuntenna ka diri abdi. Doakeun abdi Bapa, mudah-mudahan dina rumah tanggana sing tiasa silih asa, silih asih, silih jungjungkeun darajat, kacai ngahiji mandi ka darat sing jajab kahayang kaleuweung paanteur ludeng. Geulis neng luna bager anak king, indung teh tunggul rahayu, Bapak teh tangkal darajat, mertua teh dahan harkat bager, ulah munjung ka gunung, ulah muja ka sagara, sabab gunung sok rajen urug, sagara mah sok rajen bedah. Nya munjung geura ka indung, nya muja geura ka Bapak bager. Mugia hidup salalawasna dijaga diriksa ku Allah, kenging panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Nu geulis putri Bapak bager anak king, dihampura ku Bapak geulis. Brah geulis, mudah-mudahan hidup sing pinanggih jeung kabagjaan salamet dunya rauh akhirat. Rabbi anni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati inni turtu ilaiha wa inni minal muslimin. Disun pandangan apana ku hidup bager, lajeng dirangkul dipeluk apana ku hidup. Are oskeun kana cepilna hidup nyuhunkeun doa ti anjeunna geulis. Mugia hidup sapapaosna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Disun ta ara apana ku hidup, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nengna calik heula di tengah-tengah mamah kalih apa, mangga calik heula bager. Ku mamah kalih ku apa, nengna disun kuduaan tanda tawis kanyaah kadedeh kana janten putrina. Mangga ku mamahna disun nengna kuduaan sareng apa, neng panangana kana damis mamah kalih apa bager. Mangga disun kuduaan, apana calik, sun apa murang kalihna kalih ku mama caketkeun mangga. Tanda tawis kanyaah kadedeh tinu janten ibu ramah hidup. Neng panangana kana damis apa bager? Iya. Sareng Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng Luna sate acan hidup sumujud sungkem ka ibu Rama Aa kalih kara ka hidup urang ngulang momen kapungkur waktu neng Luna alit ku mamah geuning sok disuapan ku apa oge sok disuapan dina danget ayeuna mamah kalih apa bakal disuapan ku putri kanyaah mamah kalih apa mamah oge sareng apa bade ngabekelan nyatana ku kabarokahan ti mamah kalih ti apa. Mangga neng nanyandak hiji bager mayun ka mamah geulis bager anaking ku mamahna ditampi. Oh iya, apa sama? Iya, neng mang gak boleh ya? Iya siap, mama aja. Siap, hitungan ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Hiji, dua, tilu. Ditampi ku mama, suapan kanyaah kadedeh tinu janten murang kali. Mangga neng nanyandak hiji, suapkeun kana janten Rama bager, pulangkeun kadedeh ka asih kana janten ibu Rama hidup. Hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Cekapan bager ayeuna neng pendakan heula raka hidup mangga neng ngageser ka palih dieu neng sungkem heula kanu janten raka bager anaking di palih dia aya raka hidup pameget dua bager
Pami Bapak tos ngantunkeun ieu alam dunya. Kanyaah kadeudeung Bapak teh bakal diteraskeun na teh kuno janten neraka hidup bager. Kanyaah kadeudeung nu janten neraka ka hidup satungtung nyawana parat dugikeun ka lawang syurgana Allah Subhanahu wa taala. Aana dah hapunten tina samudaya kalepatan. Bahwa bilih salami ieu abdi wantun ngalawan ka aa. Wantun suntuk sentak ka aa. Mugi aa sing ridho manah kangge ngahapunten ka diri abdi. Doakeun mudah-mudahan sing janten istri anu salehah, sing janten istri anu qurrata ayun, anu senantiasa taat kana janten caroge abdi. Brahal geulis. Doa aa nyarengan ka hidup bager. Mugia hidup dina rumah tanggana sing pinanggih jeung kabagjaan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Disun panangan aana ku hidup, lajeng dipeluk dirangkul aana bager. Alhamdulillahirabbil alamin. Silih asa silih asuh bagernya sareng nu janten neraka. Mangga ayeuna nengna pendakan heula ka hiji deui, hidup nyuhunkeun doa ti anjeunna bager. Boh bilih salami ieu hidup gaduh kalepatan kana janten neraka. Wah pilih mata ngahalangan karena kehidupan hidup bager. Mudah-mudahan hidup sing tiasa luntur manah weninggali ikhlas nuhun ke dihapunten kanu janten neraka bager. Saur katerangan pami urang ngaraheutkeun kana hate jalma. Satu acan jalma eta ngahampura ka urang-urang moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala bager. Matakan hidup sing tiasa ngajaga hablum minallah hablum minan nas. Hubungan sae ka Allah, hubungan sae ka papada jalma geulis. Insyaallah hidup bakal lancar urusan kahirupan di dunia, parat dugikeun ka lawang akhirat. Ku aa dihapunten ieu rai aa dina samudaya kalepatan. Mugia hidup duaan saldayana kulawarga sing tiasa ngabungahkeun mamah kalih apa, parat nyandak tangan mamah kalih apa, dugikeun ka lawang syurgana Allah Subhanahu wa taala. Disun panangan aana ku hidup bager, lajeng dipeluk aana dirangkul, harewaskeun kana cepilna, hidup nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Mugia hidup sapapaosna silih asa, silih asih, silih jungjungkeun darajat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekapan geulis dipalih dieu neng kasaksian ku Ibu Ramati AA, geura pendakan heula mamah AA ku hidup bager. Hidup sumujud sungkem heula dina pangkonan mamah AA geulis bager anaki. Ieu nu ngajadikeun cukang lantaran pasangan hidup gurudag medal ke alam dunya bager. Moal aya pasangan hidup lamun teu ieu aya mamah geulis. Anu disebat mertua teh dahan harkat ka hade hidup sing tiasa mikadeuh mikanya ka anjeunna sapertos ka sepuh hidup nyalira bager. Talung naha hidup ngadamel dosa kali ka mamah kali ka apa lautan pangampura, tapi hidup pami ngaraheutkeun kana hate mamah aa kali mamah apa hidup bakal cilaka bager. Mugia hidup sing tiasa ngajaga kataatan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Mamah dina danget ayeuna abdi teh tos janten putri mamah, putri kekasih mamah. Angken abdi janten putri mamah. Mugia abdi sing tiasa ngajalankeun rumah tangga sareng putra kekasih mamah. Sapapaosna dijaga diriksa ku Allah janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Brahal geulis ku mamahku apa didoakeun mugia hidup sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga disun panangan mamahna ku hidup, lajeng dipeluk dirangkul mamahna geulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup sing tiasa nyaah ka anjeunna bager. Doakeun ku anjeun mudah-mudahan anjeunna sing panjang yuswana sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendakan di ramana aku hidup bager. Mangga hidup geura sumujud sungkem dina pangkonan Bapa. Mangga geura nyohonkeun doa ti anjeunna geulis bager anaki. Mugia hidup sing dijantenkeun murang kalih anu salehah. Geulis bager anaki. Khairun nas li anfa'uhum linnas. Pangsae-saena jalmi nya eta anu tiasa mere masihan manfaat keur batur. Pami hidup tiasanya dideuh kanu janten Ibu Ramana AA, insyaallah hidup bakal manfaat di dunia rauh di akhirat. Hidup bakal dipikadeuh dipikanya nyatana ku katurunan hidup teh bager. Kahade hidup sing tiasa mulangkeun kadeuh ka asih kana janten sepuh hidup. Mangga dirangkul neng dipeluk apana tanda tawis kanya kadeuh kanu janten Rama AA geulis bager anaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sate acan neng iba musapaha heula ka sasaderekan kali ka kadang wargi anu nyakseni ieu acara ngaris kali siraman. Neng musapaha heula salaman silaturahmi ka saderek sadayana anu nyakseni ieu acara.
bahwa bilih salami ieu hidup ngaraheutkeun kana manahna, hidup nyuhunkeun doa kali nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Bade dihapunten ku sadayana ieu Neng Luna. Mudah-mudahan anjeunna sing tiasa ngagayuh rumah tangga, kalayan rumah tangga anu baiti jannati, rumah tanggana anu pinuh ku karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mangga kantun kadua orang deui kawakilan we sadayana, mudah-mudahan kersa ngahapuntenna luntur manah weninggalih kanggo ngahapuntenna ka ieu calon panganten sadayana nya. Mudah-mudahan anjeunna sing tiasa ngajaga erat tali silaturahmi ka kadang wargi ka kula wargi Jember, terutamina ka para tatanggi, terutami neng sing tiasa mulangkeun ka nyaah ka dieu ka tatanggi anu meryogikeun. Mangga ibu bapak ieu cai pangumbahan dampal mama sareng apa dieurihkeun ku apa kana gentong ka palih ditu. Mangga mama apa ngalungsur ka palih ditu. Mangga diawitan ku bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dina danget ayeuna ieu cai pangumbahan dampal mamah kalih apa mudah-mudahan tiasa micen rereged anu aya dina dirina Neng Luna, anu matak ngahalangan ka anjeunna. Mugia ieu cai kabarokahan ti mamah kalih ti apa nanjeur ka anjeunna salamet dunia reuh akhiratna, parat dugikeun ka lawang surgana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ku mamah kalih ku apa dilungsirkeun caina ka palih gentong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Ayeuna dikawitan ku apa heula ti palih dieu, mangga apa na ngadeg ti palih dieu? Apa ti luang sulan, ti kawit ubun-ubunan kapayun, kapalih tuhu, kapalih kencanya banyak. Apa sing ikhlas sing ridho bade nyiraman cai pangdoa kanggo murang kalih bapa. Tadi saatosna satu acana siraman kan diaoskeun surat Yasin. Surat Yasin teh mangrupakeun jantungna Al-Qur'an ibu bapak sadayana nya. Mudah-mudahan urang nantiasa ngadawamkeun ngalapadkeun Al-Qur'an, insyaallah eta bakal nyaangan ka urang sadayana. Mudah-mudahan ieu cai kaberkahan aya kamanfaatan kanggo calon panganten. Diawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Mangga diawitan ku apa tilu kali dilirenkeun musik urang gentos ku sholawat. Mangga neng panangana diangkat diaminkeun bager. Iya teu kaeng luhur ting karada handap sakedik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Atas tiluwihan Pak, mangga nengna salim ka apa, lajeng apa sun nengna ku apa, mangga nengna salim lajeng disun ubun-ubunanana apa, ubun-ubunan murang kalihna. Iya bun-bunan iya sapertosna mamah gitunya sadayana karaka-rakana mangga supados tiasa bergilir ngaibakan. Ibu nama jeung kapalih payun. Ilahi pamugi nampi kana pasangan abdi ieu panganten nu suci dijaga diri kesaku Gusti. Mangga salim nengna ka mama lajeng disun dihaturanan karakana heula. Mama apana teu kaya ngawaka lungsur ti tempatan mangga karakana heula nengna calik palih dieu bager rakana anu ka dieu lungsur. Mangga saatosna rakana dilajeng ku mamah kalih ku apa mangga rakana heula ka palih dieu.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salim bager ka AA. Nya mangga dilajeng ku AA, palih payun AA anak kapangker ka palih dia. Berkahkeun ieu acara, lancarkeun dugi akadna, samawa kula wargina, bahagia salalamina. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mangga mamah dihaturanan. Sareng sena mamah sareng apa panginten bilih aya uwana kapi uwa kapi mamangna bilih bade nu ngaibakan nya supados sangantri kapalih dia mangga dihaturanan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mugi lusurkeun cahyana, sae lahir sareng batina, sae rupi sae manahna, solehah salalawasna. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Rabbi salli wa sallim ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apana kapalih dia kapalih payun apa? Kapalih dia kapalih payun apa na? Neng abdas sila bager. Kucaran ku apa sik mayang apa na ngadegna ti palih dia hapunten neng na ngadeg mayun ka apa bager? Mangga candak abdas. Neng nagara abdas di kucaran ku apa? Neng gelis neng lunak bager anaking kahadeup sing tiasa ngajaga salat anu 5 waktu teu kenging ngaluli-luli kana ibadah bager. Pami hidup tiasa ngajalankeun ieu salat mangrupikeun kewajiban salat bager. Mudah-mudahan hidup sing tiasa ngajalankeun kahirupan ku pinuh ku ketakwaan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Kocoran sing mayang apa? Mangga geura bebersih geura susuci. Panginten Ibu nuhunkeun sendal kangge murang kali sareng sirna abdas. Simpan wae Bu Didi. Ternuhun Bu. Kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak, kacai sing daek mandi, di darat hidup sing kersa salat. Cekap bager mangga dianggo sendalna geulis bager anaking, apa disimpen deui? Ceretna urang ngalajeng kana cukur rambut mangga nengna calik deui geulis. Pak mangga digunting ku apa sakedik Pak palih dieu. Micen rereged anu aya dina dirina neng dibuang sakedik apa dipotong diturutan doa abina bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sarati nura yaumal qiyamah. Mudah-mudahan setiap potongan rambut menjadi cahaya bagi kunang-kunang nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng ku mamahna mangga ka palih dieu mamahna. Cukur rambut sakedik, dibuang sakedik mah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ja'al likulli sarati nura yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap mah. Iya, neng ayeuna cepengan mikna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni nuru Yusufa ila wajhi faman ro'ani yuhibbuni mahabbatani. Anu hartosna ya Allah jantenkeun wajah abdi sapertos cahaya wajah Nabi Yusuf
sareng mudah-mudahan caroge neng anu neuteup ka neng salalawasna aya dina kanyaah ka cinta dugikeun ka maot anu misahkeunana parat dugikeun ka lawang surgana Allah Subhanahu wa taala. Pami neng wajah hoyong katingali marah may geulis teu kedah kujang jawokan aya dina surat Waqiah ayat ka38 inna angsya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sulatu minal awalin was sulatu minal akhirin. Hidup bakal mancur bakal geulis. Urang ngagelis payuneun caroge teh ibadah anu pangageungna bageunya. Nah, ayeuna urang tutup ku doa, mangga nengna amin, aminkeun ku sadayana, sarengsena urang tutup doa bade aya nyawer sinjang kalih nyawer artos. Nya, ka ibu bapak sadayana teu kenging wakala longsor tina patam-patan. Aminkeun ku sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamumi taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna Pangsurna alal qaumil kafirin. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minal muhlisin, Rabbi habli durriyatan thayyibah innahu samiul du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nengna uga urang nyawer sinjang heula anu tos nyandak baskom supados tiasa kapelaminan. Bapak neng terang baskom neng. What is this baskom? Baskom is this wadu agung ka Allah Ghafurur Rahim. Sembahan urang sadaya Hakim di omal akhir mungka Gusti urang tumut nadapi tulung pangjaring. Siap diawur bu. Wur awur ngawur kentawis ka asih. Awur diawur ngawur kentawis ka dede. Pasihan neng nasa kepeul pak. Pasihan neng nasa sawerana nasa kepeul ti panganten. Siap nyawer nanti panganten. Ti panganten mah aya aba-aba dugikeun ka 3 gelis. Siap hitungan ka 3 ti panganten. 1, 2, 3. Wur awur ngawur kentawis ka asih. Awur diawur ngawur kentawis ka dedeng. Wur awur sawerna diawur awur ya kapali dia bu. Awur diawur sawerna diawur awur. Wur awur ngawur kentawis ka asih. Awur diawur ngawur kentawis ka dede. Allahu Akbar. Saur katerangan pami urang gaduh artos 1 juta kedah dikaluarkeun 25.000 nya. Mangga teteh. Wur awur sawerna diawur awur. Awur diawur sawerna diawur awur. Ibu pada nyawer. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sama AA siapa namanya? Ani. Ya siap. Sebelah sini Arudi, sebelah sana Hani. Digendong berdua AA teteh. Sok. Iya digendong, nengnya digendong. Tah dirangkul gitu ti pengker apana kapali dia Pak punten. Mamahna beratnya wios.
tenanaon. Di ais ditahan di tempat. Sok, siap. 1, 2, 3 tahan. Tahan neng, dadah-dadah ke kamera. Gaya bebas. Iya, di sun aanaku neng kapali dia. Sun hiji deuykeun wios beurateun mangagawekeun kali-kali. Dadah-dadah kamera dadah. Kiss teu kiateun. Tapi da lamun ngais istri nama insyaallah kiateun ya teh nya anya tah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Runtuyan acara ti awit bibi kadugikeun karengse parantos kaalayan aya dina kalancaran sim kuring nyandak asmana restu singgih make up wedding gallery bade nyohonkeun dihapunten ka sadayana. Bilih aya sasauran anu kirang sapagodos dina manah sadayana. Kakirangan dongkap ti diri pribados sayana dongkap ti Allah Subhanahu wa taala. Neda tawakub anu saageng-ageungna mangga wilujeng kantun ilali kopi amanillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Alia videografi, MPL fotografi, urang wancen tugas sasarangan restu singgih tetap semangat. Mudah-mudahan jawabanana semakin membahana semakin meluas diminati kepada masyarakat seeranya terutama ya ibu kawihna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga wilujeng kasadayana kakak sepuhan mangga anu tos disayogikeun nampi panghormatan supados tiasa nampi panghormatanana mangga. Alhamdulillah.